Calager lemur bodak. Alhamdulillah. Jadi kieu bodak euy. Anjing dia jadi kieu wae nya. Terima kasih buat kalian yang selalu setia nih menemaniku. Alah hanya buat kalian followerku. Kayak tepuk gue yang before. Ngap iya rehak dua anjing. Standby. Cager lemur borak balik lagi di Ipin Capruk anu ngacaprukna naon teuing tah apa urang episode ayeuna ngabahas naonna ayeuna mah soalnya teu di tema euy. Jadi urang kumaha admin we nu aya di komenan kurang. Terima kasih buat kalian yang telah subscribe, yang sudah like, yang sudah komen. Jangan sampai di sini aja euy. Tonton video-video yang sebelumnya euy. Ayeuna urang ngebahas bola nya. Lumayan lah kita beradu beruntungan lah di bola aja suganan we emang lajeng suganya. Ada apa aja video kali ini? Kita mulai play video pertama. Jasa. Yuk bioskop banjir weh. Oh ini mah 3D, lain 3D kitanya 5 dimensi kumanya. Jadi si bioskop teh terlihat hidup gitu deh ciganu asli lah. Tinggal ini resepnya bioskop kieu di mana di Indonesia aya teh kieu. Tapi mah cai asli euy. Wah, ieu mah euy. Tapi bener sih mah cai asli di mana nya? 5 dimensi movie experience. Jadi airnya bener, air bener gitunya baseuh tuh. Anjir rame kieu di Indonesia mah cigana susah euy untuk ada yang seperti ini nya. Karena film-film di Indonesia kan ya enggak ada film-film kayak kieu mah. Paling di luar mall. Di luar mall, bener di luar mall mah aya nu siga kieu euy. Ki banjir siga Sumarekon nya. Tapi itu banjir Sumarekon mah halus euy. Tuh efek kahuruan ge bener euy. Bener-bener ini bagus lah. Mun aya di Indonesia cigana urang patut nyoba lah, tapi meureun nontonna ADC urang mah. ADC anjing jomblo yuk dikejar anjing asli tuh. Bisa kieu, tapi ini kayaknya bukan filmnya. Maksudnya bukan film box office. Ya mah emang film dia bikin sinema yang khusus pergelaran ini aja di wahana ieu mah cieun Tapi seru ini kalau ada di Indonesia ini bakal rame cigana ngan mahal cigana mah mahalnya mah mungkin aya nu baheula mah anu Senin murah teh naon sebutan teh tiap Senin murah ngan anjing weekday murah pokoknya mah. Ini ada lagi yang main kano nih. Dua orang lansia main kano jailan. Sugan orang tanya di luar mah jailan teu kieu ternyata sama aja. Jail orang luar sama orang Indonesia seperti ini sama, teu jauh beda. Jadi si dayungna dibawa tapi si perahunya langsung dikatengahkeun deui itu. Anjing ya dan sini nih main ngancukan jari tengah anjing pak cenah anjing. Tuh jadi kuleungeun karunya tapi nya sama lah nya mainan heureun kolot di ditu jeung kolot di dieu sarua anjing tuh. Karunya kan ini pampang nama urang karunya teh euy. Nah, kita. Ieu teh di dahar mah. Di dahar ada wortel. Saannya kehe. Oh iya mah bisa konten saya teh poe. Dinya tahan Jadi ieu teh mau indungna nya indungna sekolot dibawa dahar anjing ka restoran. Ada garnisnya kadang sok aneh-aneh tapi sebenarnya itu garnisnya bisa dimakan bu. Lamun beuki, lamun teu nyentong. Ieu teh di dahar mah. Di dahar ada wortel. Biasa mah eta tinggal bawang daun anjing temu bawang daun ge langsung pepas teh ningan anjing. Jadi cigana pot anjing disangkana teh pot mah sini mah tuh. Tapi seru nya boga kolot kieu teh kacaplak kitu ngomongna resep euy. Jadi mood booster anya. Marane warga kuat mah senang aing teu ya tuh anjing. Sedih anya aing bae lah. Operkeun tak dah. Inon ieu anjing. Ya keur aduh sarek si kieu euy. Ya geus katebak urang si bocil bakal usil geranya. Oh itu kerjasama cigana dilanceuk ya kerjasama. Ciki bocil mantuan naon ye? Anjing. Iya aya endingna punchline-na geura ye.
Cunihin anjing letik-letik cunihin nyaki kalanjekna nya anjing tapi tong kitu jang euy. Aduh anjing. Asli anjing cunihin eta anjing budak anjing. Teuing ngasup panaon teh sakanu bujur anjing. Goblok anjing. Cek usually aya punchline dia pasti ganya. Jadi api-api rek mantuan padahal teu ngodok anjing. Tuh. Kabur we anjing. Sarap anjing. Anjing cunihin di budak euy aduh anjing kade anjing. Tapi kita normal anjing bae budak itu mah ditong asa tong kalalaki deui anjing bahaya aing kalalaki kawe bae lah anjing. Tikus nakal. Cet. Ih, random dah anjing ieu euy tikus mah nya ciri mah yeuh. Anjing asup kana rok anjing. Anjing eta beurit anjing asup kana rok. Heuh da sia euy beurit mah resep nu bau-bau mun anjing ya ampun anjing ceu eta ceu bau anjing. Anjing asup ka luhur anjing. Anjing. Anjing kanu baju anjing. Duh watir euy. Aing palur ngegel anjing mun ngegel kan tetanus euy. Rabies anjing tetanus anjing rabies. Anjing bener geus ieu beurit anjing aneh-aneh wae. Cunihin anjing ieu beurit ieu cunihin ieu beurit anjing. Aing palur ngegel euy. Anjing. Random ke. Aduh anjing urang geus kabayang urang pasti gugulingan anjing. Keur mah geuleuhan anjing urang mah euy. Anjing hese si baing kaluarna hese euy. Oh geus kaluar anjing. Keblek anjing ieu mah geus pasti trauma we anjing trauma na ge lila anjing. Nah urang eta palur digegel mentak bu buru-buru anjing ka puskesmas. Bisi ieu mah anjing. Bisi ibu reuneuh beurit anjing. Ieu naon anjing. Anjing. Edan anjing. Ieu teh naonnya sebutan teh lain bagi jumping eta euy ngaranna teh naonnya. HD kieu euy anjing kela anjing. Ieu mah. Wah tidak temu badag kieu anjing pasti daya lontarna pasti tinggi anjing da mah badag kitu. Dibalik mah ya. Aing mun geus tengah. Moang ieu dibalik mah mungkin euy. Duaan soalnya itu euy. Itu nu badag digabungkeun. Wah moal anjing ele anjing si ieu anjing nu langsung. Si ieu anjing dibalik mah edan anjing. Aing. Ieu saya euy. Keur ngechat anjing. Tah kieu nya anjing lain ku ahlina teh lain. Ieu mah kade anjing pek chat teh mah. Anjing tah kieu nya aya dibikeun ka awewe mah. Jol datang we anjing Jonisin keur kieu teh. Ieu mah yakin datang Jonisin anjing keur kieu ye. Dia tes telana anjing ieu mah euy. Ieu mah pek chat teh anjing naon lah ieu mah anjing. Istilahna anjing ieu mah bener euy, ieu mah film-film eta Brazzer anjing. Jonisin anjing geus kieu teh kaluar anjing. Terus ada omean teh anjing. Tah anjing kaluar Jonisin mau kopi anjing. Edan ieu anjing. Sak ieu teh Jumat berkahnya aya tiap Jumat mah pasti sok edahareun minuman gratis dibagikeun. Ieu si budak anjing ngabelaan kiblat berubah anjing jadi kanu meja dahareun tingali anjing. Sieun mung kabeakeun aduh anjing jang euy. Ieu tong nepikeun ka MUI ningali. Mun MUI nepikeun ningali ieu bisa sangka aliran sesat anjing soalna kiblatna pindah jadi kanu meja cai anjing. Jang anjing ieu euy. Omat ieu mah anjing ka baudak tong disebarkeun video ieu nepikeun ka MUI anjing. Ieu budak ieu bisa sangka sesat anjing nya. Goblok euy. Bener naon lah anjing. Si ibu tadi deui euy. Ieu tuang deui si ibu resep anjing jalan-jalan wae euy. Ayeuna mah siput anjing siput nu tumpah teh nya. Thank you. Ieu mah ugarnisan jelas pasti ugarnis anjing. Ngan teuing komen si ibu bakal naon ye. Wow. Thank you. Hayang aing dah di kieu euy. Heueuh nya Bu anjing teu sopannya kunaon dahar mah di piringan Bu. Ieu mah di meja tah kitu ulah anjing da zaman ayeuna mah. Aduh kumaha Bu euy. Komplain tuh si ibu teu di piringan sama kitu di piringan teu sopan anjing tapi bener Bu anjing. Urang mah hayang tapi nyoba dahar kitu euy. Nah ieu orang jualan di
Lampu merah Jalan RA Kartini Bekasi Timur ya. Bekasi. nya sih nya enak Ini nu di jualan jalan teh. nih. Tapi mun di Bandung mah keur dibersihan euy nu karya teh sih alhamdulillah lah. Yang jualan bandreknya ini kurang kesini ya kan. Asli anjing si ieu teh nungguan hejo karek maju atau emang beureum mungkul jualanna mang urang teu ngarti anjing ieu konsep jualanna mau eudeup jualan kieu mah di stopan Samsat Soekarno-Hatta anjing. Lila karena eta beureumna lila bisa nepikeun ka 10 menit eta mah. Tutup aja sekalian. Anjing kudu dilaporkeun ke KDM ieu mah euy. Bae di Jawa ge KDM mah di handle anjing. Bekasi tuh, komo Bekasi anjing. Asli anjing. Aing karek nyaho anjing cara sare kieu. Bener anjing plastik dijieun tatakan anjing tatakan hulu anjing ya aduh goblok anjing. Udah capek deh emang udah we mau udah keur ngagoler uyuan teh nyari awaknya euy. Salut aing kasih mamang ieu euy. Bisa kitu hulu anjing anjing ieu. Ieu nya warrior teh kieu ya. Nya. Jadi bisa sare di keadaan apapun gitunya. Si bisa kieu anjing bisa halus euy anjing. Cobaan kitu engke koe nya. Aing mun keur jalan tunduh kitu anjing. Kalah anjing ya naon ieu. Cara mudah untuk tabakan parking kereta kumaha? Oh, kereta bahasa ieu nya bahasa Sumatera, kereta teh mobil. Hade anjing ya, iya bener euy. Anjing ngabelaan main nama nabrakeun set tep pas anjing. Sia nang itu. Ieu penghitunganna pas gitu nya. Keun bae mobil aing cacat nu penting aing menang parkiran. Kitu mun konsepna teh anjing sih mah ya. Lebar tapi euy aing moal anjing kitu mah. Nah dia detik-detik instruktur Rusia nyaris tertembak saat latihan. Allah anjing tak kieu euy. Bener anjing ieu euy. Anjing ngaleungit langsung tuh. Heuda ngaranna stand-nya deredet. Anjing anger urang teh kudu kuda-kuda teh kudu pas karena kan eta mesin anjing nu hirupna. Si ieu kuda-kudana cigana teu pas anjing mantakna. Nembak ka mana wae ya untung sugan ieu mah warga sipil anu beunang euy. Ngan cigana geus jelas ieu mah pasti dipecat anjing tentaranya karena ngabahayakeun. Selain ngabayakeun komandanna bisa ngabayakeun batur. Ieu sieu teh kuduna diajar anu game tembak nu Nintendo. Eta pasti beunang wae anjing eta aing teu ngarti. Manuk pasti beunang wae si anjing ku eta mah euy. Ku game eta mah aing teu ngarti anjing. Nah anjing ge. Beunang wae maneh kudu latihan game nembak di Nintendo anjing nya. Aing teu ngarti anjing eta manuk beunang wae mun teu disengsirikeun ku anjing tah. Iya anjing naon euy. Iya parkir di mana wae maunya terus diruksak ieu teh. Wah anjing ngeri tapi ieu ngaruksakna euy keterlaluan cek urang mah nya. Ieu mah diduruk anjing. Si mobilnya di burn nya, diduruk. Tapi kamar oletek kieu anjing sedih. Nya kayaknya emang salah mungkinnya si ibu salah parkir di mana wae tapi hukuman sampai kaki mah euy entong lah tulisan we cek urang mah tempelan tulisan we. Naon ieu mah anjing. Wah karunya anjing ieu mah tah. Peributeun ieu mah kontroversi anjing. Deui euy. Wah anjing baterai teh beak deui aing mah. Lah. Yang beli monyet kopdes merah putih. Oh, si anjing ieu kopdes di mana-mana nya. Maksud teh penempatanna teh teu pasnya aya nu di leuweung, aya nu di gunung, anjing nu di laut seueuh. Tengah hutan. Sia nu meulina saha anjing teu ieu ge nu punya konten monyet nu meuli. Piraku anjing monyet dek liliwetan mah mungkin anjing. Kagak ada Tuh. rumah dimanapun. Nya pantesan nya petugas kopdes teh dititah latihan perang, anjing peperangan gitu, titah latihan militer. Nya kieu mun dari tempat keuna di daerah-daerah nu mah mungkin anu meuli cigana mah. Ngaracau anjing lah. Pemerintah urang ngaco nya anjing. Kitu we ku bodak lah nya. Terima kasih nih buat kalian yang masih setia berada di channel Ipin Capruk. Pantengin terus. Ayeuna mah rada rutin, pokoknya mah seminggu bisa 4-5 kali tayangnya karena ada konten bola juga. Jadi tolong disimak juga konten bolanya. Ramekeun komen, jangan lupa subscribe dan like-nya. Oke, Ipin Capruk balik lagi. Banyak baterai ngi. Langsung eueuh. Salapan. Entak misalnya bener asa video deui. Kan teu kaluar. Cukup lah. Kalau bet. Isi pareuem anjing. Mun